Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Tata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sewunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Mugi janten perhatosan para Mitra Pasundan nu mulia. Simkuring sapara kanca ngagaduhan hiji pamadegan dina perkawis carios-carios dongeng nu didongengkeun ku simkuring Kang Asep dibantos ku Ade Soni. Wireh carios ieu teh cantang tos fiktif altanapi teu fiktipna. Bagi raos nemutkeun simkuring sapara kanca wireh jujutan carios dina dongeng Sunda disalang surupkeun bae sareng sajarah bangsa Indonesia nalika numpes karaman dina mangsa bangsa Indonesia munggaran merdeka. Kukituna bilih aya nami nu kasebat, tempat nu kasabit atanapi segala rupina anu mirip atanapi ampir sami. Mugi janten mafhum kumargi eta rupina mangrupi bagian tina jujutan dongeng Sunda. Hatur nuhun. Mitra Pasundan, alhamdulillah naskah carios nu nyambung ieu parantos disiapkeun ku Desoni anu nyarengan simkuring kanggo didongengkeun ka Mitra Pasundan sadayana. Naskah carios nyambung ti yasana nu ngarangna atanapi nu nyeratna parantos disanggakeun ka simkuring sapara kanca sumangga wangtaskeun medar carios nyambung ieu Mitra Pasundan mulia. Mitra Pasundan, pamuda usuk jeung Edi anu dipentes gawe ku Haji Syekh Muslim kacarioskeun geus anjog ka lembur parakan nyaeta lemburna Ajengan Gojali. Ajengan Gojali anu narima eta dua utusan Haji Syekh Muslim teh inyana rada kerung tarangna lantaran sasat nama teu ngartieun ku peta anu jadi guruna nu hayang pipilueun jeung Kartosuwiryo dina ngadegkeun nagara Islam Indonesia. Padahal apan geus jelas pertelan ngembang boled yen nagara teh geus merdika tina penjajahan. Inyana boga pamikiran deuk bajuang pikeun naon deui atuh ari geus merdeka mah. Ari lain rek ngaco ke nagara mah. Eta sarua hartina yen guruna teh rek barontak ka pamerintahan nu anyar keneh merdeka. Alus nama nagara nu geus merdeka teh dieusian ku karancagean anu aya manfaatna pikeun masyarakat balarea loba. Ieu mah nagara keuriweuh keneh nyang hareupan musuh anu masih keneh aya kumelendang di nagara. Hayo deuk nyieun hiji uwah-uwah di jero nagara. Tapi sok sanajan kitu Ajengan Gojali teh tetep hormat tilawat kanu jadi guruna. Naon-naon pamentan jadi guruna kabeh ditedunan kaasup menta duit pikeun waragad perjuangan umat Islam cenah. Oge inyana teh nyanggupan rek ngirim bala bantuan nyaeta sajumlah santri sanajan eta pamenta teh toja iya jeung hatena Ajengan Gojali. Pamuda usuk jeung Edi teu ngendong di parakana teh. Sanajan kumama Ajengan diandeg maranehna percaya kana wejangan guruna sanajan balik wayah kumaha bae oge tong sieun di jalan. Padahal maranehna teh nyorang leuweung geledegan rancadarah teh tong boroning peuting
Dalah pauburit oge geus taya aya jelema nu wani ngulampreng ka badinya sabab sieun dipegat ku maung leuweung. Misa pasundan ari ieu boro-boro aya mau teu bangkong-bangkong acan nyaan cenah wewesen Kiai Haji Syekh Muslim nu jadi guruna teh bisa dirasakeun ku eta dua pemuda anu jadi utusan pikeun neangan waragad nyaeta pikeun perjuangan nanjeurkeun bebeneran ceuk Kiai Haji Syekh Muslim mah. Sadatangna eta dua pemuda utusan saterusna mah serahkeun sakabeh pamekelan ti ajengan Gojali kaasup mikeun duit pikeun waragad perjuanganana. Kocap isukna sabada sasarap eta dua pemuda teh diutus deui pikeun nepungan ajengan-ajengan anu sakirana bakal ngadukung kana perjuanganana. Eta hal teh kaasup ka Pamundayan, Lembur Ciawi Tali, Pondok Bungur, Lembur Cikajar oge henteu kaliwat. Sasatna menta bantuan tanaga para pamuda jeung bantuan waragadna. Lebah dieu loba kiai anu teu panujueun. Naha cenah nagara anu geus merdeka make kudu diperjuangkeun deui. Kuduna mah ayeuna teh ngeusian kemerdekaan ku hal-hal anu hade pikeun nagara jeung bangsa oge rahayat. Ngan lantaran diimplik-implikan ku urang neangan ridho Allah jeung mati syahid. Loba jelema anu kaajak. Teu saeutik cenah anu tadina teu panuju ka eta ajengan tuluy nyaluyuan kana perjuangan Kiai Haji Syekh Muslim. Malahan mangsa harita kapala dasa oge atawa kuwu loba anu milu jeung panujuan kana perjuangan Syekh Muslim teh. Di antara pamuda anu keur masanten langsung siap teh nyaeta pamuda nu ngaranna Pulan nu jadi dedengkot gorombolan teh mitra. Ceuk inyana yen inyana teh leuwih hade milih eureun masanten bae. Tibatan nagara teu laksana jadi nagara Islam. Komo bari dibitaan ku jabatan yen nu bakal jadi pimpinan Darul Islam di wewengkon Purwakarta jeung sabudeurana tayalian si Pulan. Eta pangbibita ti Kiai Haji nu jenengana Kiai Haji Syekh Muslim. Misal lantaran ari pamikiranna barudak pamuda mah masih cupet keneh. Maranehna teh bawari pisan kapangaruhan ku batur. Atuh teu wudu loba pamuda anu siap mati syahid. Padahal paeh konyol teu puguh udaganana. Tapi kulantaran alus pamakena eta Kiai Haji Syekh Muslim, nepi ka teu karasaeun ku para pemuda teh yen maranehna geus dibawa ka hiji alam nu pamohalan bisa laksana. Basa anyaran ngadeg mah siga nu nya bae perjuangan Islamna teh. Dina paripolah bae dina hirup sapopoena para pemuda teh digembleng sangkan hirup pasrah sumerah diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh karahayat kudu sopan santun DPDP handap asor. Teu meunang sama sakali nganyerikeun rakyat. Oge barang dahar teu meunang sagawayah teu meunang ngadahar kadaharan anu lain meunang sorangan. Komo sanggeus para pemuda awakna dieusian mah. Barang dahar oge teu meunang ngadahar kadaharan meunang maling. Teu meunang nginum inuman anu matak mabok. Jeung teu meunang palacuran. Lamun eta pangterangan dirempak ku maranehna, awak anu tadina teu teurak ku pakarang bakal jadi teurak sakumaha asalna. Hal ieu teh kungsi dibuktikeun cenah basa para pemuda anu ngagabung kana DITI keur mandi di walungan Citaringgul. Kapanggiheun ku tentara
anu keur patroli kaleuweung teu antaparah deui gorombolan anu keur marandi teh diberebet ku brand ku tentara Indonesia anu keur ngayakeun hiji patroli teh di eta wewengkon. Kabeh pamuda anu jadi DITI teh salalamet cenah teu sakara-kara. Saurang ti antara manehna eueuh anu cecel boncel. Pelorna muruluk maruragan teu teurak kana kulit-kulitna acan. Pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe sapertinya barang dahar jeung pakaian, gorombolan DITI teh henteu cicing. Tapi aya nu ngahuma, aya nu ngadon ngebon, aya nu ngadon nyawa sakumaha keahlian sewang-sewangan. Ngan sanggeus DITI kaasupan anggota anyar anu asalna ti anggota BR alias bambu runcing. Mimiti cenah perjuangan nateh loba ngarugikeun rahayat loba. Lantaran cenah anggota bambu runcing teh sekeseler ti hiji partai komunis. Anu datangna ti Cibanggala Kalijati Subang. Karasa perjuangan awal teh mimiti mengpar geus teu make ajas kaislaman deui. DITI geus wani ngaranjah kebon batur. Urang leuweung kitu disebutna gorombolan mangsa harita teh mitra. Geus teu merhatikeun hukum Islam deui. Aturan hirup geus kumaha aing kumaha dewek. Babadog rarampok duit rahayat geus teu make ijiran jeung peri kemanusiaan deui. Mentaan upeti ka rahayat anu teu puguh alang ujurna. Punta-penta kalawan maksa pirusa teu mere barangna dicokot, jelemana dipateni. Tidinya tentara anu boga wewenang ngajaga keamanan, nyaram ka kolot-kolot sakur anu boga anak milu ka urang leuweung. Dicara ngirim dahareun, antukna anggota gorombolan teh mimiti kalaparan. Lantaran beuteung maranehna mah teu bisa dipersabenan, anggota gorombolan mimiti curaling. Naon-naon anu kapanggih di leuweung, boh papelakan boh sasatuan sok wani ngaguna sika. Manggih domba dipencit. Ayam munding oge dipencit. Keun bae anu batur oge cenah, keun bae awak teu raku pakarang oge dapon beuteung kaeusian. Apes sagala papatah atawa papagah guru dirempak. Nya we awak teh hipu kawasasari, tebet jago tebet weduk ku pakarang, iwal tipu ulan nyaeta dedengkot gorombolan mitra. Kitu meureun anu masih keneh pengkuh kana papagah guru nate. Manehanana mah teu daek ngadahar kadaharan meunang maling. Barang dahar sapopoena sipulan sok pada nganteuran ku kolot-kolotna atawa ku anu ngadeudel ka inyana. Ngaliwatan tukang ngangon domba atawa api-api ngalasulu, padahal mah babekelana meni pohara. Ngahaja nyuguh gorombolan anu keur caricing di leuweung geledegan. Kitu oge mawana teh bari susulumputan nyamuni dalamun kanyahoan ku tentara Indonesia mah geus pasti bae disiksa atawa dititah nuduhkeun tempat nyumputna gorombolan. Nyaeta pasukan anu dipingpin ku dedengkotna Pulan. Tah lebah dieu hesena megatkeun hubungan antara gorombolan jeung rahayat teh sabab duanana silih ti kabutuh. Rahayat butuh katentreman hirup, gorombolan butuh kudahareun ti anu nganteuranana. Sanajan sakapeung mah gorombolan teh make soboga rasa cangcahaya ka rahayat anu nganteurkeun kadaharan teh. Maranehna sok sieun eta anu nganteuran kadaharan teh titahan tentara Indonesia. Sasatna titah nyeko kaleuweung geledegan, terus engke ditutulukeun di satukangeunana anu nganteuran dahareun teh. Nu matak maranehna teh teu weleh waspada permana tinggal. Unggal aya nu nganteuran ti lembur kaleuweung teu weleh ditanya jeung disumpah. Euy, jeung saha maneh ka dieu? Aman teu di jalan? Kituna teh bari nodongkeun bedil ka nu nganteuran dahareun.
Aman, tenang we lah. Da kuring maka di sorangan. Kuring teh api ngangon. Omat ulah ganggu ka lembur kuring. Nya. Ceuk eta nu ngantiran kadaharan. Geus kitu mah kakara gorombolan teh daek barang dahar. Kitu oge bari cungas cingeus. Bedil teu waleh dicecekel. Pikiranna pinuh ku kawaspadaan, sok sieun eta jelema anu ngantiran kadaharan teh dituturkeun ku tentara. Kungsi cenasa kalimang sama puulan dedengkot gorombolan nitah tatanggana sangkan usahakeun odol, sabun mandi, sikat gigi, jeung sabun susu. Tatanggana pinter, geuwahat manehna teh laporan ka tentara di pos penjagaan Taringgul Purwakarta. Ceuk tentara teh, tedunan bae. Yo, teduna euy. Ieu duitna yo. Balanjakeun sacukupna. Engke, lamun rek nganteurkeun ka leuweung kudu dibarengan ku tentara wayahna. Kurir titahan puulan nyanggupan. Isukna sanggeus meunang barang-barang anu dipenta ku si puulan, si kurir teh rerencepan nepungan tentara di pos penjagaan. Sanggeus baradami yen peutingna kira tabuh 12 peuting, odol jeung anu sejenna teh rek dianteurkeun ku kurir ka leuweung. Bari dibarengan ku tentara sanajan ti kaanggangan. Nepi kawanci anu geus dipasinikeun. Si kurir tadi ditutulkeun ku 20 urang tentara ngajugjug ka kampung Pamundayan. Anu ditujuna ka saung sawah nyaeta deukeut ti Herang Harus. Dedengkot gorombolan tumanya. Mana euy? Mana pesenan teh? Ceuk puulan ngomong nalalaunan meh teu kapireng. Iyo lan, aya kabeh oge pesenan euy. Si kurir ngomongna dibedaskeun, sangkan kadengieun ku tentara anu ngarawalna, jeung mere beja ka tentara. Yen puulan jeung sabatul-batulna teh aya kabeh ge hempak merbayaksa di atas saung. Tong tarik teuing atuh ngomong teh. Kawasan upah jauh bae. Ceuk si puulan ngingetan ka si kurir. Sakieu mah laun atuh ulan. Si kurir kalah ngajakeun. Inyana gogorowokan. Awahing ku ambek tah si kurir disuntungkeun ku si puulan. Halik sia, goblok. Eta tentara maju ka dieu. Ceuk si puulan bari beretak lumpat sakulumpat lampet jeung batulna kabeh. Si kurir meh bae ditolonjong kana deukeut durukan. Disergap ku tentara teh lapur. Puulan jeung sabatul-batulna geus ngiles teuing ka mana teuing ka mendi, leungitan palebih ilang tanpa karana paribasana mitra. Lantaran puulan oge kacida pinterna. Manehanana geus bisa maca kana isarah-isarah anu dilisankeun ku si kurir, jeung manehanana geus bisa nebak yen si kurir ieu teh ditahan tentara. Sabab naon? Sabab beda dina pamolahna tentara teh atuh nyamos. Puulan sabatul-batul kabul ka tebeh kidul. Kacatulkeun dina taun 1860-an. Di mana-mana halodo panjang lilana teh kurang lebih 8 bulan. Rahayat ngalaman paceklik anu pohara. Teu di kampung, teu di kota, teu di lembur, teu di mana. Sarerea buh anu beunghar, nuju gala, nu malarat, nu sangsara. Geus parah di mana-mana loba anu dahar sore henteu isuk, dahar isuk henteu sore. Kitu deui rahayat anu sok nyuguh ka gorombolan. Boro-boro mere dahareun pikeun nyuguhan gorombolan di leuweung. Dalah pikeun maranehna oge jeung kulawargana sorangan geus teu bisa dicumponan. Harita teh harga beas kacida mahalna. Bari eueuh beulieun. Atuh puguh we gorombolan di leuweung teh geus loba anu kalaparan. Gorombolan nganggap rahayat geus teu bisa dipercaya deui ku maranehanana. Matak di ditu di dieu
Gorombolan DITI sering ngayakeun hiji tindakan anu ngarugikeun ka rahayat lembur. Di antara bae ngadurukan imah-imah rahayat anu teu boga dosa atawa teu tuah teu dosa. Contona ditaringgul bae nepi ka 74 imah bogana warga didurukan. Acan di tempat-tempat sejena malah jeung jumlah samemeh taun 60 mah kabehna aya 115 imah kurang leuwih. Atuh rahayat mingkin sangsara katideresa bae geus puguh hese pisan dahareun neangan oge hese. Hayoh diloba kasieun jeung karempan, kahon cewang jeung karingrang, sieun didatangan mangsa peuting ku gorombolan ti leuweung. Kacaturkeun tentara Indonesia geus meujeuh nanyieun hiji taktik jeung siasat pikeun ngabasmi gorombolan nu salila ieu geus ngaririweuh ka rahayat jeung nagara. Pangpangna mah pikeun masyarakat Purwakarta khususna jeung masyarakat wewengkon Jawa Barat umumna. Mimitina tentara teh ngayakeun hiji patroli ka unggal tempat kaasup ka leuweung-leuweung kaasup ka leuweung-leuweung geledegan. Teu kaliwat leuweung Rancadara, leuweung Pasir Oa, Cikolotok, Cijangkar. Kabeh leuweung anu tara katincak ku jelema atawa leuweung geledegan, leuweung Ganggong, Simaganggong, leuweung Si Sumenem Jati oge diasruk diasrek oge ku tentara jeung polisi. Eta tentara jeung polisi teh ngasrek jeung ngasrukna bari mawa sanjata. Sanjata anu dibawa ku tentara aya stand gun, basoka, geren jeung rea-rea deui. Kabeh gunung nu aya di daerah Subang, daerah Purwakarta, jeung wewengkon Karawang mah geus diasrek jeung diasruk. Unggal leuweung geledegan anu tacan disorang ku jelema kabeh didatangan tapi hasilna nihil teu nyugemakeun. Misa Pasundan ari kitu teh mah atuh da leuweung teh lega kacida. Coba we tinggal ti Tungtung Kulon nepi ka Tungtung Wetan Provinsi Jawa Barat, ti Tungtung Kaler nepi ka Tungtung Kidul leuweung wungkul di Provinsi Jawa Barat. Anu matak gorombolan teh hese pisan ditewakna, hese pikeun dibasmina lantaran leuweungna oge kacida lobana jeung kacida legana. Antukna mah gorombolan jeung tentara teh siga anu ucing-ucingan. Di asrek ka kulon, gorombolan pindah ka tebeh wetan. Di asrek ka wetan, gorombolan teh pindah ka tebeh kulon. Mitra Pasundan kacaturkeun geus sawara kali Pu'lan disergap di tempat panyumputanana, tapi hasilna teh tetela nguciwakeun bae. Saban-saban tentara rek ngayakeun hiji gerakan, kawas-kawas aya nu ngabocorkeun. Pu'lan teu dengkot gorombolan tetep bisa ngaloloskeun diri tina sergapan tentara. Ngan anak buahna bae anu beunang ku tentara mah. Cenah mah gorombolan oge boga jelema ahli palakna. Nyaeta tukang itung-itungan setiap rek ngayakeun hiji gerakan, sangkan salamet teu kabeunangan ku tentara atau polisi. Gorombolan mingkin ngagalaksak. Sumawona di daerah Pakaleran anu tempatna ancal-ancalan keneh, masih loba keneh leuweung jeung kebon. Imah ge meureun masih culeul patarenggang. Tentara kawas anu geus beakeun dengkak geus rupa-rupa tarekah dilaksanakeun ku arinyana. Tatanya mah tatanya ka ditu ka dieu, ka kiai, ka para ajengan, malah ka dukun oge cenah kasakur panuduhan rakyat kabeh dilaksanakeun. Kocap menang hiji raratan ti babaturana si Pu'lan,
anu geus leuwih ti heula katangkep ku tentara cenah Pu'lan mah pangapesanana nyaeta aya dina dampal suku nu beulah kenca anu matak anu kudu dibedil ku tentara teh kudu dampal sukuna utamana mah beulah kenca ngan kumaha carana sedengkeun saban geus katingker Pu'lan teh bisa bolos deui molos deui ngaloloskeun diri. Di wewengkon Rancadarah ceuk panuduhan Pu'lan aya keur jarah di makom Sigai tapi ku tentara di teang ka makom Sigai teh geus teu nyampak di dinya anu aya teh tinggal kuntung rokona masih ngelun keneh jalmana mah geus eueuh duka geus mangkat duka ngaleungit teu katempo ku panon lahir. Pimpinan tentara anu aya di wewengkon Taringgul sageuwat ngayakeun babadamian jeung para tokoh masyarakat di eta lembur kumaha carana cenah sangkan Pu'lan minangka pimpinan gerombolan di dinya beunang katewak boh hirup boh maot. Tentara anu tugas di Taringgul mangsa harita teh nyaeta Batalion 312 Batalion 317 Batalion 322 jeung Batalion 324. Dina riungan mangsa harita kokolot lembur nyodorkeun pamanggihna. Mitra Pasundan dina riungan mangsa harita teh eta sesepuh lembur Taringgul nyodorkeun hiji pamanggihna. Ceuk kokolot lembur urang Taringgul teh yen nangkep dedengkot gerombolan nu ngaran Pu'lan mah kudu make hiji siasat. Newak bangsat kudu ku bangsat, newak gerombolan oge kudu ku gerombolan deui. Dina eta babadamian mitra Pasundan, Komandan Batalion TNI 312 inyana tumanya sarta nyarita ka para hadirin nu hadir dina eta riungan. Palura oge kasepuhan sadaya. Cing bejaan kuring kudu kumaha akal urang saterusna sabab ieu gerombolan teh geus loba teuing ngarugikeunana boh ka rahayat boh ka sasaman sejena. Pangpangna mah korban nyawa rahayat anu korban di ditu di dieu geus lain saeutik jeung deui saban disergap dina tempat panyumputana utamana mah dedengkot gerombolana manehna teh sok bisa kabur wae molos wae tah kulantaran kitu nah ieu teh aya anu ngabocorkeun ti pihak urang kitu atawa kumaha ieu sok kuring salaku bagian ti komandan TNI Batalion 312 menta sangkan Palura oge para kasepuhan di dieu nyumbangkeun pamanggihna sarana mangga kitu kira-kira eusi wangkongan komandan Batalion 312 teh anu mangsa harita dihadiran oge ku Palurah jeung para tokoh masyarakat sejena kaasup kasepuhan. Pak Komandan isi maaf di rupina teh yeuh bade nyobi masihan hiji usul. Oh Pak Kasepuhan mangga Abah mangga carioskeun mangga kieu Pak Komandan ayeuna mah atuh kieu bae Pak Komandan saupami ditaragal ku urang sacara kasar mah asa moal mungkin margi namina oge jelema anu cicing di leuweung geledegan sedengkeun ari leuweung teh apanan kalintang legana Pak Komandan cobi we upami ku urang diuber ka palih kulon
Eta gorombolan teh lumpatna teh ka palih wetan. Ku pakomandan sareng reng-rengan diuber ka palih kidul, lumpatna teh ka belah kaler. Urang mah teu apal ka maranehna aya di mana, aya di mendi. Tapi ari maranehna mah arapaleun pisan jiga nama ka urang. Kulantaran kitu ceuk pamanggih sim abdi, ayeuna mah kumaha urang kudu nyieun hiji pitapak bae. Pitapak abah. Kumaha tah? Pitapak kumaha tah abah? Mangga pertelakeun si ngembang boleh dah abah. Kieu janten pakomandan sareng anak buah oge dibantos ku warga rahayat ngadamel hiji pitapak, hiji piruang. Ngan panginten kedah nganggo eupan. Nu jadi pasualan teh pakomandan nyaeta saha kinten-kintena anu sanggemen janten eupan pikeun gorombolan. Kitu ceuk kokolot eta lembur anu geus loba luang paham, loba pangalamanana ngebrehkeun pamanggihna nu kawilang motekar. Kumaha carana uwa? Kuring masih poekeun ye. Rada bingung oge carana kumaha nyieun pitapak atawa piruang teh uwa. Ceuk palurah bangunan nu bingung teu manggih tungtung. Ari lurah. Yo kieu alo. Carana mah kieu bae geura. Nyuhunkeun dikupingkeun oge ku Pak Komandan. Oh mangga kesepuhan, mangga telaskeun. Kieu bae carana mah. Ti pihak urang wang cobi-cobi susupkeun titah jadi gorombolan mamalihan. Muhun gorombolan anu kajajaden. Supados naon sangkan bisa ngadeuketan para gorombolan. Keun bae disangka jadi gorombolan oge. Anu penting gorombolan kudu kanyahoan sabaraha deui kakuatanana. Tapi wa kumaha tah lamun eta gorombolan teh ditembak ku tentara atawa digunasika ku nu sejen ku penduduk? Halo. Ari masalah eta sangakeun deui ka Pak Komandan. Sangkan eta jalma teh diwawuhkeun diwanohkeun heula jeung jajaran TNI jeung jajaran tentara di sakumna batalion nu ditugaskeun di wewengkon urang. Jadi geus wano oge ka masyarakat ka para tokohna di satiap wewengkon sabudeureun lembur urang kudu dibejaan. Utamana mah ka tokohna ka hade ulah kasasaha ka tokoh nu dipercaya. Lantaran lamun teu kitu bisi cambal. Naon-naon nu jadi raransang urang teh. Mohon kartos. Ceuk komandan batalion. Anu saterusna mah inyana miwarang dineraskeun ka eta kasepuhan. Kieu Pak Komandan. Tadi tos disaurkeun ku kasepuhan tadi ti payu nyaur. Dina nalika urang newek bangsat ceuk paripaosna kudu ngagunakeun bangsat deui. Tah di dieu urang newak gorombolan oge kudu ku gorombolan deui sok sanajan gorombolan mamalihan. Sanajan lain gorombolan sanyana. Da ieu mah namina oge hiji taktik. Sanes kitu Pak Komandan. Oh, mun kartos telaskeun kesepuhan. Tah saupami teu nganggo taktik mah sangtos sesah alias sese. Lantaran moal waka bisa dibasmi eta gorombolan teh komo dedengkotna sakitu motekarna pinter tur ngabogaan ilmu pangawruh nu lain atah-atah. Yo para kasepuhan oge nu sanesna da ari kudu ditaragal kitu bae mah ku urang hese pasti nage beunangna. Sugan urang pancing ku utusan ti urang anu kudu nyusup jadi DI jadi gorombolan nu mamalihan teh ya.
Ceuk eta kasepuhan nyodorkeun hiji usulan atawa pamanggihna nu kacida motekarna. Komandan batalion 312 tumanya deui ka eta kasepuhan. Bapak kasepuhan, kuring sabatul-batul masih kena hemeng, masih kena bingung kumaha carana, kuring tacan ngarti. Ku kitu nanyuhunkeun diteraskeun deui lamun tiasa mah kumaha tah cara-carana eta nyusun taktik kalawan ngagunakeun gerombolan mamalihan teh. Pak Komandan, dupi cara mah salah sawiosna kieu. Tah perkawis gerombolan mamalihan tadi jadi bahan buntrengan urang. Carana nu langkung neras nyaeta kieu. Ku urang wang susupkeun ka leuweung geledegan nyaeta ka wewengkon atawa wilayah jeung markas gerombolan salah saurang di antara nu aya di dieu di lembur. Ngan pasoalana ye saha kinten-kinten anu sanggup. Mitra Tatar Sunda Jawa Barat, pimpinan eta riungan anu aya di dinya anu titandi teh mirengkeun eta jalanna babadamian, ningali eta kasepuhan nu masihan pandangan atawa pamanggih teh bingung oge pikeun nangtukeun salah saurang di antara nu aya di ieu lembur saha kira-kira nu sanggup disusupkeun ka wewengkon gerombolan. Inyana sagebatna nyarita dina eta riungan. Bapak-bapak, hapunten, bapak-bapak ti batalion TNI, utama nama Bapak Komandan Batalion 312. Simkuring parantos rada ngartos naon nu dimaksad ku kasepuhan, namung nu janten pasoalan kumaha urang nyandak hiji warga rahayat urang nu wantun disusupkeun kalayan ngagaduhan jiwa anu wani tuneng ludeng bajuang pikeun rahayat katut bangsa. Tah ieu pasoalana kusim kuring diwangsulkeun ka sadaya hadirin nu hadir di dieu, ka para tokoh masyarakat oge para pamuda. Sim kuring rek tumanya di antara warga di dieu karasan palulah oge sumping saha anu kira-kirana sanggup euy. Ceuk pimpinan riungan nyaeta kaasup lurahna oge nyaluyuan anu mangsa harita teh atuh komandan 312 jeung tokoh masyarakat taringgul tonggoh pimpinan OKD oge tacara aya sararea, tapi maranehanana teh barang diasongan pananya kitu ku pimpinan riungan sararea pating haruleng ngaregemeneng bingung sasat bingung nu teu manggih tungtung susah manah nu taya sudana taya di antara arinyana nu sagebatna nembalan sabab ieu tugas atau pancen teh mangrupa hiji tugas nu kacida bahayana jeung kacida berat tanggung jawabna. Salah saurang tokoh masyarakat nurupina teh saurang ajengan inyana sagebatna nyarita muka eta kaayaan nu simpe rehe somrek. Apunten simkuring bade nyaur Pak Komandan oge palura pimpinan riungan simkuring ngawakilan pimpinan riungan oge ngawakilan kersana palura tumanya sekali deui ka dulur-dulur sadaya. Cing kira-kira saha anu sanggup pikeun dijieun eupan pikeun ngadeuketan markas gerombolan kaleuweung. Kieu sebenarnya mah kieu ya aturanna ya, lamun geus bisa deukeut ka tempat gerombolan tah engke teh tugasna teh dipangaruhan ku urang. Gerombolan teh dipangaruhan ku urang utamana mah dedengkotna sangkan maranehna teh bisa keluar ti leuweung geledegan asup ka tebeh pelemburan. Tah engke
Lamun geus aya di lembur, asupkeun kana hiji imah. Didinya urang perenan. Ceuk eta tokoh masyarakat nu mangrupa saurang ajengan teh nyaritana jiga nama ajengan mita Pasundan. Mungkas caritaana jiga nama dina eta riungan. Ku kituna si musawarah mangsa harita teh rupina teh ngandugi kadinya. Sarerea masih ngabige bingung nyapi jawaban kumaha. Jeung can bisa ngasongkeun saha nu bakal jadi gorombolan mamalihan. Jaba disanghareupan ku komandan batalion 312. Lurah Taringgul tak acan mungkas eta riungan nyarita heula ka hadirin. Kasepuhan oge Pak Komandan jeung dulu-dulu sakabe oge para pemuda. Wayahna ieu rencana teh ulah bocor ka sing saha bae oge. Ceuk paribasana mah indung suku ge ulah dibejaan. Jeung ulah aya nu nyaho salian nu aya di dieu. Sakali deui ulah bocor, ulah nyarita ka saha oge sok sanajan ka urang imah. Nya nu kudu nyaho teh atawa nu nyaho teh salian nu aya di dieu dina babadamian poe ieu. Ceuk Lurah Taringgul Tonggoh negeskeun. Awas. Jaga ulah tepi ka bocor. Lamun bocor eta hartina di dieu aya hiji pengkhianat. Sok. Saha kira-kirana anu sanggup kaleuweung pikeun nempungan pimpinan gorombolan? Sok saha? Sok. Dulu. Sumbang saran sok. Atawa dulu sorangan di antara dulu nu aya di dieu aya nu sanggup sok nyarita. Mita Pasundan sarerea anu hadir di dinya ngan ukur bisa silih pelong jeung pada dulurna jeung pada babaturana jeung pada silih tuduhkeun jeung babaturanana. Saurang oge taya nu sageuwatna bisa nyieun hiji kaputusan. Pangpang lama masih bingung nangtukeun saha jalmana nu kira-kira bisa dipancen dijieun hiji gorombolan mamalihan nu bakal ditugaskeun ngadeuketan markas gorombolan di leuweung geledegan. Sanggeus sabaralia masih hemeng wae, masih hening eta babadamian. Atuh komandan batalion oge manehanna teh ngarasa kurang sugema lantaran anggota masyarakat teh jiga nama taya nu mere hiji sumbangan saran sageuwatna dina perkara eta. Dulur-dulur, bapak-bapak para kasepuhan, utamina Palurah, kuring salaku pimpinan batalion 312 anu ditugaskeun di wewengkon diantarana bingung ningali kajantenan sapertos kieu dina babadantenan sesah pisan kanggo mendakan saha pijalmieunana anu karsa dijantenkeun petugas atau nu bakal dipancen pikeun jadi gorombolan mamalihan. Anu dimaksud ku sim kuring sanes kudu aya di antara nu di ieu riungan hadir teh kudu janten gorombolan mamalihan sanes kitu nyuhunkeun sumbang saran wae kira-kira saha pijalmieunana di wewengkon mana nu teu pati tebih ti dieu anu kersa dipentes gawe pikeun jadi gorombolan mamalihan. Sakedap Pak Komandan, Palurah rada motong caritaan ti komandan batalion. Mangga mangga. Pak Komandan oge para kasepuhan. Sim kuring gaduh pamanggih. Kumaha lamun nu ngaranna Mang Ohen atawa Kang Wahin? Kira-kira sanggup teu? Palurah mencrong ka kabeh warga rahayatna nu hadirina eta babadamian. Manehna rutet kalitu ka dieu nengetan hadirin nu hadir. Teu lila inyana neruskeun deui caritaana. Naon sababna Mang Ohen atawa Kang Wahin ye? Dulu pasti ingetlah, utamana para kasepuhan. Pan eta jalma nu dua teh bareto kungsi babarengan di leuweung teh jeung dedengkot gorombolan
Ceuk Palura mere hiji pamanggih nu lumayan hade. Kabeneran jalma-jalma nu dimaksud ku Palurah teh hadir di eta riungan. Palurah kuring sanggup ngan tangtuna oge si Pulan teh bakal curigaeun ka kuring mah. Kasang tukang laki ya Palurah, kunaon ari bareto kuring ninggalkeun manehna, ari ayeuna ngadeukeutan deui ka inyana. Ceuk Mang Ohen anu kungsi babarengan saperjuangan basa keur di leuweung ngan kulantaran perjuanganna sasar jeung salah jalan, Mang Ohen mah kapaksa ninggalkeun Pulan, manehna balik deui ka lembur teu jadi gorombolan. Mitra Pasundan aya di antawis Mitra Pasundan nu karsa dipentes damel janten gerombol mamelihan. Tangtos nuhun. Kitu manawi Mitra Pasundan. Hapunten. Mitra Pasundan cag heula mitra. Carios nyambung ieu insyaallah kusim kuring saparakanca diteraskeun deui sanes waktos. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan sareng kahilapanana. Hatur nuhun kana pangdeudeuh sareng pangdoa ti Mitra Pasundan sadayana. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.